Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jeung siang kanggo pamirsa sadayana, patepang deui sareng simkuring nyaeta Dinda Sasan Afifa dina warta anu bade ditepikeun ku sim abdi. Warta anu bade ditepikeun ku abdi nyaeta kagiatan upacara semanja. Tiap Senin, hampir kabeh sakola kaasup semanja ngalaksanakeun upacara. Biasana upacara dilaksanakeun ti jam 7 nepi ka 7.45. Tapi, kadang upacara dilaksanakan telat kusabab siswa-siswina telat ka sakola. Upacara dilaksanakeun ku kabeh warga sakola nyaeta siswa-siswi jeung guru-guru. Dina upacara ngalaksanakeun kibaran bendera, maca Pancasila, maca UUD, maca janji siswa, amanat, nyanyi lagu Indonesia Raya jeung nasional, jeung doa. Tapi akhir-akhir ieu pas upacara seueur pisan siswa SMA anu ngobrol wae nepi ka guruna neguran supados jempe sareng merhatikeun upacarana. Aya oge siswa nu ngalanggar supartos make sapatu bodas jeung teu pake dasi. Di pangtukangna barisan aya PMR nu tugasna mun aya siswa-siswi nu geuring jeung aya oge anggota MPK jeung OSIS anu nertibkeun siswa-siswi semanja. Rupina sakitu warta anu parantos tiasa didugikeun ku simkuring kapayunan pamirsa sadayana. Wilujeng tepang deui dina waktos anu kapayun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.